wae gerak jadi wae gaji emang sabarkeun kayak mana aja karena yang bere-bere duit 7 bulan 7 juta sukanya unang gaji aduh disahakeun manusia teh dewek dianturan malah mantog pokoknya malun di imah kok aing dibaketkeun kana beungeutna mendingan budak teh model kitu. Ya Allah, seberapa dah tega ninggalkan sisi dia. Wadah ingat kasih brebo, beli tepuk, brebo, balik ya dudungan brebo. Gitu. Dari ka mana? Neng, pengen gedinya cari sok di dia. Neng, Sarah sama Akang teh betah keneh di dia teh. Tapi ingat kasih brebo. Ting di paraban ting ke makaning barang dahana si brebo teh neng lah. Sulit eta mah. Hari brebo teh saha Akang? Kaboga Akang? Nuhun neng. Eta teh cinta pertama Akang. Bukan nama cinta pisan eta mah. Oh, kaboga Akang. Ari sugan teh Akang teh acan gaduh kabogo. Saras nama kieu neng. Eta teh sanes kabogo, tapi saking Akang cinta na, kana leuwih ti kabogo neng. Eta teh pipiaraan Akang neng. Si brebo teh ayeuna teh eta rek ditempo, rek balik heula neng nya. Saurkeun engkeun ka Abah. Bila mana insyaallah ngear lamun aya umur ka dieu deui nya neng nya. Tapi Akang bade ka dieu deui kan? Insyaallah bade neng. Pasti ka dieu deui nya neng nya. Caurkeun ka Abah, itunya nyuka diapunten Kang Yar, itu milih lami ngearna. Oh, nya atuh Kang pami kitu mah. Tapi maknya Akang uwi ge molan kos kieu. Nya tuh aya deui neng. Anu kieu-kieuna. Tuh di neng nyondong tas bekas Abah di boda. Ya, jadi isi Akang neng. angu. Oh nya ya sudah. Mangga tuh. Cadak heula. Mohon mangga. Sabarna pada tega dengan Siti teh. Kang, tapi rada minjut saalit. Bios lah neng, rami juda ge. Yang penting mah tiasa ieu. Kohok teh neng tasna. Artinya kohok, dia paminta kohok mangkin terbiasa dilebetkeun beureun aja. Oh, nya euy meni tilurnya hanap kohok na ge neng. Bios lah. Akang kata pipisan diangonya. Iya, dianggo. Iya, Abah. Pada Akang pakai itu. Nya, bios lah. Segi alhamdulillah neng terus perhatian ke Akang. Kohok oge. Neng, Akang pamit. Mangga atuh. Salam ke Abahnya, Neng. Nuhun, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, kurang naon deh? Ngopi. Mana ya? Ada yang ngopi euy. Ada kamar semua atas gitu. Balik heula. Kamar. Ah, itu ka rameteng. Gua di mana? Aya lah. Ya, Ayo. naon? Sing pakai yang orai dah. Oh, benar di lodot so orai-orai wae mah lah.
Kemarin hujan di cuaca kieu. Aduh, kumaha ieu teh. Mana Siniar? Ari abah teh kunaon? Siniar mana? Kali keula atuh. Pakolot ngagawean model kitu eta budak. Kangean mah tos uih. Tadi. Wih, ka mana ieu teh? Kamuna? Alhamdulillah. Tapi ada ka deui cenah manehna. Karena malamun Siniar balik deui ka dieu, ngarayang kana beungeutna. Urang kumaha ku dewek di bageuran ki anteran bisi teh daharan. Efektif balik. Budak naon da model kitu. Jauh-jauh anteran. Pengen gitu. Ulang ngajar eta budak. Jika model kitu ka kolot ngagawean capek, man aduh. Terus kolot nganteran ngajak. Padahal mah kangean teh bager neng ge resep. Resep? Namanya resep kamu nak model gitu? Pan ayam meureun si Jajak kamari ka dieu ngalaman. Ari mana embung jeung si Jajak? Alim abah, lima alim dijodohkeun. Tah daang, ngan nyiapkeun maneh. Pusing aing. Kak model gitu. Pokokna mah isukan sia ku aing dijolokeun. Sukan aing ka Jajak. Gus. Tolong angkat kolot. Ya Allah, Mak. Abah teh kitu-kitu teh atuh neng teh. Padahal mak neng teh tos ageng. Make kudu dijodohkeun. Da nang dipiasan ngarian harira. Kumaha bener? Ini kedak kumaha? Kang, terus si Haji Doi. Oh, mana dia Haji Doi lain? Oh, Kang, Haji Doi. Oh, senagi. Lagi. Antulin biasa kan emang kunaon Kang? Pan duit bapak mana teh, gede dia Haji Doi teh. Bukan hutang. Haji Doi teh. Heeh, mau ngehimian duit. Terus maksudnya arma da ka itu teh lain rek nagih da teu nyaho Abah almarhum boga duit Haji Doi, Kang. Oh, sekarang aku dulu ya teh. Coba lah, mungkin orang obrolkan ya, Kang. Oh, blokan deh atuh oke. Kang. Duit eta. Ya atuh nuhun ya, Kang. Nuhun. Ari ningali si Brebo. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, rabbil alamin tepi-tepi oge kakadameteun. Brebo, datang ye. Pokona mah kadametang, Brebo. Brebo. Arang nama aya. Ai si akang nak ka mana? Buat doma dijual ya. Dijual mah bae disita we areng na buntel. Kemana di si akang teh? Sita ya areng na ya si Brebo para bantu ya. Oh bapak.
Sudah singer itu dah. Singer. Kita arangna. Kang. Kamana wae teman itu? Aya, Kang. Uyuh. Bor, Kang. Bantek ka Arab, nitipkeun domat terus nitipkeun budak we. Lain ka mana Kang si Brebo? Da kamari ka jebolan sim kuring. Kan jebolan kumaha teh? Dijual pakai beda areng. Dijual. Heeh. Sabaraha duit dijualna Kang? Dari murah mare kan butuh mah madoy atuh. Berarti ya si Brebo Kang? Eta gantina geus bawa. Iya jadi hidung. Heeh. Brebo. Si Brebo jadi hidung. Teuing atuh da, asa isuk-isuk hayang bubur. Pada jebol. Di tuge capek Kang, disiksa Haji Doi. Astagfirullahaladzim geus galak eta. Pona kudu balik deui we ka itu ieu Haji Doi. Coba si Brebo jadi kieu di Kang. Eta kitu madoy udah hampura enak madoy atuh. Atuh nuhun. Aduh hati-hati. Tong lila-lila gua kos ka Arab wae. Gaji teh cair 7 juta 7 bulan teh kemari main mah berangkat ke imah mah. Assalamualaikum. Bukan. Mana gimana? Pak J. Mana tadi ya, woi? Enggak kayaknya. Naon teh? Wanianan kanu kolot. Ya, ieu mah rantang kamari nih. Mangga can diakan singa lagi balik. Bisa balik kita Teuing lah udah kerja doang teh mah. Geus ieu jeung urang. Tong, saka dia rek nanyakeun gaji teh. Duh, keur pusing yang teh. Sing kunaon? Budak yang diurusna. Takol kirana itu. Teu bisa kitu ulah jodohkeun teh mah. Jodoh geus saha? Ieu tong dicecekelan. Bener ngobrol jeung kolot teh. Eta training duit jeung itu gae. Maksudna gaji. Heeh. Pan aing lagi merencan panen sia teh. Gila tuh panen teh. Gedeng deui panen mah. Engke can waktuna. Beras itu. Tuh anak duit lah lamun teh duit. Balik bae enak engke balik. Lagong lah balik lah. Lagong. Dalam janda. Lain teh saji mah beang. Bangus naon teh sia.